Ini adalah film paling terpanjang dalam sejarah. Dan film ini juga diaktori oleh aktor-aktor ternama. Maksud saya tuh aktor ternama di kampungnya gitu ya. Film ini menceritakan tentang kegiatan tiga orang di kampung. Min kemarin ningali teu. Ningali naon ieu teh? Eta nih aya we badag di kelas sebelah. Badag naonna? Anuna. Oh. Dia ini namanya Iwan atau nama lengkapnya adalah Ridwan Saputra. Dia adalah bos dari mereka berdua. Nah, kalau ini adalah anak buah kedua yaitu Yamin. Nama lengkapnya sih Yamin doang. Kalau yang saya tahu, Yamin ini adalah anak yang paling pintar. Bisa dilihat ya dia menggunakan kacamatanya. Ini kita badag oge gimana? Ih, siapa masuk kepo. Au, kajempet. Non karoket. Kajempet bodoh. Nah, kalau ini namanya Asep. Ya, kayak kalian ketahui deh, kalau dia ini agak sedikit ya gangguan telinga kali ya. Sep. Iya yuk, urang jajan ayo. Oh, mana lapar? Ih, geus deh ayo deh. Gedeng. Naon? Koncan lah. Pusing ieu si Wana eueuh. Hah? Kuncian? Heeh. Atuh sok. Kenapa deh? Udah pengen lanjut deh lah sana. Mang, Sep. Eser naon Jang? Meser mangga ngorak. Si Ujang tengah dulu suganya teu jualan mangga urang mah. Tuh Mang Ujang nu jualan mangga mah. Mang Ujang sama. Heuh urang teh apal. Ieu tah mang tah. Maksudna teh rasa mangga es. Oh. Ngomong Ujang bener es mangga gitu. Iya kan? Mang sedotanna duanya. Sedang beli gigi sedotan dua. Heuh dah. Sedang jeung lah ya. Mang na gelasnya. Naon deui? Heueuh cicing tadi mah beres lah. Cicing diuk di dieu tah. Iya. Dinya. Iya mah. Sama gigi yang sedotan dia. Agak nawar. Sep. Asep. Naon? Nyawa teh. Urang menang punten ton 80 di pelajaran bahagia selamanya. Oh. Mana nyawa teh pelajaran bahagia selamanya? Iya ya, amun teu nyawa kurang jelaskan ya. Pelajaran bahagia selamanya teh ieu amun disingkat jadi bahasa bahagia selamanya. Siapa tuh mana mah ngomong ngajedo wae. Mang kunaon eta? Oh iya Jang, hampura Jang ieu teh blenderna rada rusak. Oh, halus. Mama aneh resep, ek halus ek rusak. Halus sih mana mah? Oh, kajian sih itu emang gitu. Hah? Aduh, bener-bener aing ngomong siapa nyambung Ya, jadi minumannya. nuhun. Min. Hah? Oh, sok ngarokot teh. Asok. Kieu Min. Aya naon? Ieu teh rokok anyar. Heeh. Ngaranna teh cengkeh jitu. Baraan? Heeh, ieu teh 7.000-an murah deh. Beunah harga ieu rokona. Gratis eta. Heeh, ieu jeung cobaan Bapak di imah, we nyobaan. Heeh. Beri ngopi. Ieu Amin deui tong nyobaan. Ulah, tuh Amin karaki 8 tahun jeung Bapak we di imah ya. Heeh. Gitu. Pasieun apa-apa ya. Nya. Min si Amang teh mere naon Ming? Iya mere rokok yang bapak gratis. Oh, petasan. Tarik ke suarana. Astagfirullah. Dulu usia. Rokok cengkeh
Tuh, tinggal cengkeh. Lain film sarana. Astagfirullah, itu lain petasan, tinggal itu cengkeh, rokok. Ih, mana? Ajak men. Kayak senut diharap mau orang tuh men. Ayo sekalian jeung imah-imahna koin di dulu. Ayo asik ayo. Suara naon teh? Suara. Nelpon. Katelah teh. Assalamualaikum Pak. Pada naon Pak? Ini di warung. Oh, nya Pak. Nya Pak. Ning budak teh nyambung ari Nya, jeung bapanana. wih. Rijin aing henteu. Waalaikumsalam. Asep kenal, cenah. Sep, ari maneh kunaon? Dia di telepon bapak kita balik. Ning ari nelpon jeung bapak mah maneh ieu nyambung wae ari jeung aing teh nyambung. Terus itu mah gitu. Insyaallah Akbar. Ayo dah, ayo balik deh. Ayo balik deh. Naon di ayo balik. Geus urang cicing di dieu. Ayo balik. Ini di situ deh. Ayo balik. Ayo. Nih, Sep. Kerja juga. Men, Sep! Men, Sep! Sebentar, ya.